Dina korsi taman ici nanya ka Udin, nanaonan kang calik di dieu bari ngalalajoan batur, hayu kenalkan abdi kana instrumen dina lebet Bugatti, keun wae nini mah teu kedah dipalire. Udin ungguk, anu tadina rek muka panto garasi ti luar, akhirna asup ka imah bari nuntun icih, dibawa ka garasi rek asup ti jero imah, garasi ayana di basement 1 jadi 2 nana asup kana lift terus turun ka basement. Nempo Udin jeung icih kala arasup ka imah, dina Bentley jelema anu opatan silih reret. Karsi di tangga kana balkon kamar Lastri, kaciri salapan boneka orok masih ngagarantung. Koplok si Lastri, bonekana masih keneh digarantung. Rukmini buburu nyarita, "Ges, ulah nama salakion deui boneka, keun bae, piraku rek saumur-umur diantep ngagarantung kitu, barina oge si Isah ges ngagugur keun kandungana ya, ges bersih." Karsidi ngarahu, babari nyarita mah si Isah lain ukur renah, tapi nularkan panyakit ka kuring, kuring unggal poe kudu datang ka rumah sakit pikeun disuntik, eta lantaran kasalahana. Rukmini ngadegungkeun sirah Karsidi, siamada sagala diasupkeun kana hate, lain ukur masalah si Isah unggul, masalah boneka oge meuni kudu terus dipikiran, memangna bisa nyarek kalakuan si Lastri. Karsidi langsung jamedut ngabandungan omongan Rukmini, Karsidi geus pisah kamar jeung Isah, teu diceraikeun lantaran dihalangan ku Renal, Karsidi kapaksa narima, Lastri ngagantung boneka, piraku kudu narima oge, lamun hal-hal leutik kieu terus diantep, saterusna kulawarga kusumah ukur jadi bahan hinaan batur hunggul, tapi Karsidi teu wani ngomentaran deui. "Ma, kuring rek nyoba mopoho keun hal eta," Rukmini ungguk panuju, terus nyarita ka Dudung. "Dudung, nah kalah ngajedok," pencetan klakson ngarasi Lastri keluar. "Manggani," tembal Dudung bari mencetan klakson Bentleyna. Sanajan Udin jeung Ici geus teu malire, tapi Lastri anu geus aya di jero kamarna tetep kapancing, ngarasa kaganggu ku klakson anu neretet gandeng di luar. Lastri keur lalajo drakor dina TV nu aya di kamar. Lastri memang keur bosen aya di imah teu bisa kamana-mana, jadi sapopoena ukur lalajo drama. Sabab penasaran sarta kaganggu ku sora klakson Lastri lempang kana teras balkon, terus nempo ka handap, kaciri Bentley wetuh ngajentul parkir harepen gerbang villa. Udin jeung Icih mata ngadenge sora klakson Bentley anu terus dipencetan ku Dudung, sabab duanana geus aya di jero Bugatti anu aya di garasi. Lantaran supercar mewah sarta kedap suara, sora di luar ukur kadenge samar tapi tengah ganggu. Beda jeung Lastri, Lastri kukulutus tina balkon, koplok, nanaonan ngagandengan batur siah. Nempo Lastri nangtung dina balkon Karsidi nyarita ka Rukmini. "Ma, tuh si Lastri geus kaluar keur ngacaprak," Rukmini nya kakak. "Si Lastri pasti panas, keun antep heula sina waregen nyarekan, emah rek kaluar tina mobil rek asup ka buruana, rek pura-pura ngajak jalan-jalan make Bentley." Rukmini muka pantau Bentley terus keluar lempang ka handapan balkon, nempo Rukmini asup ka pakarangan, Lastri oge asup deui ka kamar nyokot cai sa ember ti kamar mandi. Rukmini anu geus aya handapan balkon nyorowok, "Lastri, kuring karek meuli mobil anyar, maneh acan ngajaran tumpak mobil mewah pan, hayu urang jalan-jalan jeung kuring daripada cicing di imah wae." Teu disangka, tina balkon Lastri nolol bari ngabanjurkeun cai sa ember kana sirah Rukmini. Atuh Rukmini langsung kaguyur ku cai teu sempet ngahindar deui, awakna jari bruk baseuh. Rukmini ngarenjak bari ngahodot tiris terus tangga, kaciri Lastri masih nyekelan ember. "Dasar koplok, diajak ulin kalah ngaguyur aing." Lastri jebi bari nyarita. "Disangka aing budak bolon, rek pamer wae make jeung kudu alesan ngajak aing. Gablek mobil ge pasti hasil tina ngajual incu jeung minantupan. Dasar kulawarga teu cereuk." Rukmini molotot bari tangga, "Jaga sungut sia, ieu Bentley Continental, diimpor ti Inggris, hargana 8 miliar. Lastri nalekem kana pagar balkon bari nanya, "Memangna kunaon, ceuk mae eta mobil mewah, cuy," nyaho teu si Udin oge meuli 2 mobil. Rukmini nya kakak, "Nyaho, 2 BMW butut pan, sanajan 5 BMW kawas kitu acan bisa ngabandingan harga Bentley kuring." Lastri oge nya kakak babara katakan bari nyekelan betengna anu seleng ngadenge omongan Rukmini. "Salah, eta 8 miliar pan, justru 10 Bentley sia acan bisa ngabandingan harga hiji mobil si Udin melina 2. Dudung nolol tina jandela Bentley bari ngabara katak Sri. "Lastri, BMW naon anu hargana ngalewihan Bentley, dasar miskin, teu bisa ngabedakeun mobil runtah jeung mobil mewah." Lastri nunjuk kana banget Dudung, nanaonan sia ngabela si Rukmini, memangna sia yakin diri sia ingkuna si Rukmini, pariksakeun ka rumah sakit, boa-boa sia oge anak jadah. Dikitken Dudung ambek, klakson Bentley dipencetan deui. "Kurang ajar, turun koplok, dipariskeun tah beheng teh." Lastri ngelelan, "Aing nyarita lain tanpa dasar, indung sia ayuna ngakandung anak jadah lantaran kanyahoan ku rumah sakit, boa-boa sia oge anak jadah, maneh moal nyaho lamun teu dibuktikeun ka rumah sakit." Dudung ngagidir ambek terus keluar tina mobil, rek asup ka buruan villa, ngan dihalangan ku Rukmini anu masih nangtung handapan balkon bari awakna ngadarek dek kabulusan lantaran bajuna baraseuh. "Dudung,
Cicing dina mobil, ia urusan nini, dudung akhirna nangtung nyarandek kana Bentley, Rukmini tanggah bari nyarita deui ka Lastri. Lastri, dengekeun aing, palapa ayeuna geus jalan deui, sagala aset anu disita geus dipulangkeun ku bank, kulawarga Kusuma ayeuna geus normal deui, lantaran aya investor anu ngabantu, bejaan si Ici sangkan balik deui ka palapa, ngara kulawarga sia teu kalaparan, era atuh ngajedok di villa mewah ari nyatu ngandelkeun ngalebok sayuran ti kebon. Lastri kolohok ngadengena, terus kerung, saha jelema bodoh anu daek investasi di kulawarga Kusuma, pangusaha beunghar pasti bakal naliti heula saacan ngabantu, investasi di palapa ukur rek micuunan duit, lantaran SDM-na teu barekus digawe. Lain oge Lastri lamun mempandigos kitu, buburu nyarita deui. Montong waka ujub, salila palapa dikendalikan ku maneh moal bisa maju, isuk pageto oge pasti bangkrut deui, memang nasaha diantara maraneh anu mampu ngelola. Omongan Lastri keuna pisan, Rukmini memang teu yakin kana kamampuan kulawargana. Salila ia palapa maju ku almarhum salakina diteruskeun ku Ici, dicekelan kuno sejen kalahkah numpuk hutang bari proyek tara aya. Sanajan Renal geus ngabantu, lain hartina kudu santai, Rukmini boga kawajiban ngabuktikeun ka Renal, memang kudu aya anu ngajalankeun palapa, kamampuan eta ukur dipiboga ku Ici. Jadi sanajan ayeuna Rukmini keur ngaledek Lastri, tapi sabenerna mah Rukmini hayangan pisan ngajak Ici sangkan daek balik deui ka palapa. Jalan hiji-hijina kudu nalukeun sarta nyadarkeun heula Lastri. Sabab ukur Lastri anu bisa ngolo Ici. Lamun Ici daek balik deui, Rukmini moal asa-asa mikeun jabatan direktur ka Ici. Rukmini geus nyelidik kamajuan perusahaan Ici tina internet, sanajan leletikan tapi ordrana mayeng, malah ayeuna karyawana geus nambahan deui. Orderan anu dipigawe ku Ici taraf pegat, ti Susi, ti Salman, ti Kingang sarta ti Warni, pasti aya wae anu dipigawe, lamun Ici daek balik deui ka palapa, tangtu orderan-orderan eta bakal jadi proyekna palapa. Rukmini nyarita deui, Lastri, kuring mitoha anjen minantu kuring. Nanaonan kudu kekeh mikangowa ka kuring. Anjen oge hayang bisa hirup senang pan. Ayeuna aya investor anu geus percaya ka palapa. Naon salahna palapa jalankeun babarengan kawas bahla. Lastri jebi, dasar teu gablek ka era, suku aing geus dipengkoran ku sia. Ayeuna sia mamerkeun mobil butut ka aing. Disangka aing jelema rodek hulu anu teu ngarti kana niat sia, paling rek meres deui tanaga anak aing, bener pan. Rukmini nunjuk kana Bentley-na, lamun maneh daek nita si Ici mimpin deui palapa. Tah Bentley anyar eta keur maneh, bisi dianggap niat aing ukur rek ngamanfaatkeun. Di mata Rukmini Lastri memang piduit, pasti bakal kabita ku tawarana, tapi Rukmini teu mempertimbangkan hal sejen, dendam Lastri ka Rukmini geus teu kaukur, moal teu urak sanajan dibibita ku naon wae. Dendam eta lantaran siksaan basa di rutan, kabeh disababkeun ku kalakuan Rukmini. Lastri ayeuna geus beuki sadar, jelema anu paling mampu ngalakukeun sagala hal iwal ti Udin, daripada ngagantungkeun harapan ka Rukmini. Lastri leuwih percaya ka Udin, sanajan ayeuna tara nyekelan duit, tapi dirina acan ngalaman kalaparan. Ngagugu ka Rukmini malah bakal nambahan kasangsaraan kulawargana, kamampuan jeung pangabisa Ici pasti bakal dimanfaatkeun. Kulawarga Kusuma paling bakal caricing bari nungguan di garaji, jelas Lastri moal mikeun lamun cape gawe Ici ukur keur maraban kulawarga Kusuma. Lastri mencerong ka Rukmini, saha anu paduli kana mobil murah kitu, mobil si Udin leuwih hade. Dudung nem di balan, Lastri, nini geus bager nawaran, lamun maneh kekeh, ulah nyalahan kuring lamun kaharepna palapa beuki maju, sia moal diwaro sanajan ngalengis datang pikeun milu ngasaan rejeki ti palapa. Lastri seri, dasar budak beleguk, dagoan, aing rek nitah si Udin ngaluarkeun mobilna. Lastri ka jero terus nyokot remote multifungsi keur muka pantau garasi sacara otomatis. Dele ka garasi. Ku aing rek dibuka, cuk Lastri bari mencet remote tina balkon. Harita Ici aya dina Bugatti Veyron, sedengkeun Udin geus diuk dina Aston Martin karek beres ngajelaskeun ka Ici cara ngoperasikeun instrumen anu aya di jero Bugatti, duanana memang rek kaluar saputran. Nempo pantau garasi anu geus muka sacara otomatis, Ici nyangka Udin anu muka, Udin oge nyangka Ici anu muka, duanana teu nyarahon lamun Lastri anu ngalakukeunna. Jadi Ici buburu Ici mencet tombol start berempikeun ngahirupan mesin, Udin oge sarua, harita keneh kadenge sora mesin V7.3, 12.000 cc ngageleger kawas sora puluhan maung anu keur ngagor babarengan. Rukmini anu teu jauh tina panto garasi langsung ngarenjak bari ngareret, pon kitu deui dudung, karsidi jeung unah, sora 2 supercar patinggalaur patembalan. Nempo panto garasi geus muka otomatis, Bugatti Ici kaluar ti heula, dituturkeun ku Aston Udin, lalaunan maju kana lawang gerbang. 2 supercar ngarandek dina lawang gerbang lantaran kehalangan ku Bentley anu malang nutupan jalan keluar. Ici ngarenjak sabab Bentley masih ngajentul, malah Rukmini geus nangtung diburuan dina kaayaan bajuna baraseu, Udin oge sarua teu nyangka kulawarga Kusuma ken arindit ti dinya. Panon dudung molotot hampir luncat lantaran nempo Aston jeung Bugatti rek kaluar, biwirna calangap teu percaya kana tetempoana,
lalaunan dudung asup deui kana Bentley terus diuk dina jok supir. Si Lastri bener, si Udin beli 2 mobil mewah, una oge calangap, basa masih bobogohan keneh jeung Ibro. Ibro mineng nyaritakeun hayang meuli supercar bari sok nembongkeun foto-fotona, jadi una langsung nyaho jenis 2 supercar anu aya di harepenna ayeuna. Dung, Aston Martin jeung Bugatti Veyron, etapan supercar pangmahalna, ceuk unah. Dudung ungguk bari nerei cidu, Aston Martin anu disupiranku Udin memang boga ciri khas, irungna mirip hulu hiu. Ngadadak Dudung ngarasa keur aya di jero oplet, Bentley jelas moal sabanding jeung mobil Udin, harga 10 Bentley oge moal mampu ngabandingan harga 2 mobil Udin. Bugatti jeung Aston jadi impian keur barudak ngora, wajar lamun Dudung jeung Unah langsung ngaruin empona. Dudung anu panona masih keneh molotot ngagerendeng. Ti mana si Udin boga duit keur meuli mobil mahal kitu, lain ukur hiji, tapi 2 sakaligus. Kars didi nembalan lalaun, paling nipu deui batur, jelema beunghar di Bandung geus raruksak otakna, babari ditipuanku si Udin. Dudung kekerot, geus lila kuring nungguan kabohonganna buburu kabongkar, ngara di palodaran ku batur, tapi hirup keneh wae. Unah tungkul, lamun lain gara-gara si Udin, kuring jeung Kang Ibro pasti ayuna geus senang, bisa meuli mobil kitu. Karsidi ngaradat ka Unah, montong sok mikiran wae si Ibro, lalaki tetanggung jawab, ukur bisa ngaranhan hunggul. Rukmini ngadeketan mobil Aston anu disupiranku Udin, Udin buburu muka kaca jandela, Rukmini jebi. Nanaonan maneh meuli Ford Mondeo anu ukur 300 jutaan. Perusahaan Aston Martin memang geus diakuisisi ku grup Ford, jadi Mondeo anu diluncurkeun ku Ford disaina ngadopsi tina Aston Martin. Saliwatan memang mirip, nepi ka disarabut Aston Mondeo. Tina segi penjualan oge memang alus, loba-loba anu ngabogaan Ford Mondeo. Wajar lamun Rukmini nyahona nu siga kitu Ford Mondeo. Udin seri, teu hayang debat jeung Rukmini masalah harga mobil, jadi buburu nyarita. Kuring lain rek pamer sigan ini, kuring jeung icih rek kaluar. Bentley anjeun ngahalangan jalan, bisa teu maju satik. Lastri anu masih lalajo tina balkonnya kakak, dasar nini-nini geus rabun, Aston disebut Ford. Rukmini tanggah molotot ka Lastri. Aing kungsi benghar, mobil mahal naon anu aing acan nyaho. Geus sidik anu kieu mah Ford. Moal sabanding jeung Bentley aing. Ngadenge ucapan Rukmini Dudung era, buburu Dudung turun nyampur keun Rukmini, terus dituntun kaluar ti buruan Ima Udin. Nih, hayu balik, Rukmini merot bari nyarekan Dudung. Nanaonan rurusuhan balik, sina arapalan palapa geus jalan deui jeung urang geus ngabogaan Bentley, tandayan urang leuwih mampu tibatan si Udin anu ukur bisa meuli mobil lemet bari di jerona ukur aya 2 kursi. Dudung gogodek, nih, eta Aston jeung Bugatti, duanana mobil mahal, Renal oge teu bogaan komo urang. Rukmini kolohok, ah, nu balek, memangna dijentina mas. Dudung buburu nyurungkeun Rukmini kana jero Bentley, saenggeus nutupan panto, Dudung nyarita tina jandela. Ni dengekeun kuring. Saupama Villa A04 jeung Villa Kusuma dijual, terus ditambahan ku Bentley ieu, eta acan cukup keur meuli hiji mobil si Udin, paling kabeli 4 bana hunggul. Ngadenge penjelasan ti Dudung, awak Rukmini kaciri ngadek-dek, jelas Dudung lain keur hareuy, bisa ngabogaan Bentley, Rukmini geus ngarasa asa jadi jelema pangbeungharna, tenyang kacuk Dudung masih jauh hargana lamun dibandingkeun jeung mobil Udin. Tadina pamer Bentley lantaran rek ngawiwirang, tenyang ka akhirna dirina nu bakal wirang, kahirupan Udin masih leuwih senang tibatan kulawarga Kusuma. Lastri nyorowok tina balkon, du karunya teuing nu rek pamer, buru singkakeun mobil runtah maneh, minantu jeung anak kuring rek kaluar tah, kahalangan. Rukmini anu geus era bari awakna baseuh nyarita ka Dudung. Tutupan kaca kabeh, hayu balik. Karsidi ngagerendeng. Beki gede hulu wae si Lastri, meuni hayang nyejek. Sabab deket, Bentley langsung asup ka buruan Villa A04, sarerea tarurun asup ka imah, terus ngarobrol di ruang tamu. Rukmini teu nyarita deui. Awalna Renal mere tugas pikeun ngaganggu kahirupan Udin, tapi tiap Udin diganggu, pasti malikan, komo mun ras inget basa karacunan bakung, sakulawarga hampir kalengitan nyawana. Ayuna geus wirang deui wae. Karsidi nanya, "Ma, lamun teu bisa ngaganggu kulawarga si Udin, memangna Renal bakal bener-bener ngusir urang ti villa?" Dudung nembalan, "Pasti pa, villa anu Renal ngabantu palapa jeung mere mobil ieu oge aya syaratna. Lamun teu hasil ngaganggu katenangan si Udin, kabeh pasti bakal dicokot deui. Ayeuna naon anu bisa dipake ngagantian, Renal pasti bakal nyita kabeh harta urang ka asup Villa Kusuma kawas Bang kamari. Hartina kabeh jadi nol deui. Urang sarerea bakal jadi galandangan." Rukmini umbuk ngabenerkeun ucapan Dudung, matak ulah cicingan, teangan deui cara pikeun ngaganggu si Udin. Ema boga ideu, Karsidi nanya, Rukmini gogodek, jalankeun palapa, elekeun usah si Icih, cuk unah. Rukmini gogode jege deui, teu gampang. Proyeksi Icih ti perusahaan gede KB jeung mayang, memangna aya di antara urang anu mampu neangan orderan siga kitu.
Memang sarerea anu ngaduga bakal hese ngaganggu Udin. Una oge bingung jeung ngarasa handal, ayeuna Udin boga dua supercar. Ibro sorangan baheula ukur boga kahayang, tapi teu mampu meuli. Una iri ka Icih anu geus disenangkan ku Udin, mun sek baheula dirina teu keur bobogohan jeung Ibro. Pasti akina bakal ngawinkan Udin ka dirina, moal ka Icih. Nasib Una beki goreng saenggeus ditinggakeun ku Ibro, dipaksa ngalayanan firman terus dioperkeun ka Barena, rek kumaha bisa ngabandingan Icih, jeung Barena teu menang kauntungan nanaon, kalau wirang kudu ngaletakan urinoir di Brilliant Clubs. Una geus teu bisa ngitung deui, sabaraha jelema anu geus nyaho kalakuana anu ruksak, umur ngorak keneh tapi pangalaman goreng geus loba, jadi kokooan aki-aki, ngalaman di penjara, ngagugurkeun kandungan ti Ibro, ngaletakan urinoir, morosot erok di harapan jelema loba lantaran erokna dipake pamuntangan ku Firman. Eta KB ukur wiwirang hungkul. KB pangalaman eta asal muasalna tina ngaganggu Udin. Akhirna Una manggi jalan, nih, kuring aya ideu, lamun laksana pasti Renal bakal atoh, teu mustahil bakal mere bonus. Naon, Rukmini nanya bari, kerung, Una ngararet ka Rukmini. Urang mayar lalaki pikeun nyulik si Icih, sina diperkosa, tangtu si Udin bakal wirang. Rukmini kerung, alus, tapi bakal hese, sabab si Udin wau jeung Kang Bahar, sakali Kang Bahar kaluar ucap, kula warga urang pasti moal bisa hirup tenang. Karsidi ungguk, nya, moal bisa, lamun bisa angges ku cara kitu, kunaon Renal, tenita orang ngaganggu si Icih, bet hayang ngaganggu si Udin, jelas Renal oge boga kasihan ka si Udin. Terus Karsidi nyarita deui ka Una, mane nempopan video kajadian Nanang anu nyulik barudak di panti, Nanang jeung anak buahna di parehan, padahal kabeh jelema nyaraho yen Nanang adi betengna Renal, Renal geus curiga eta aya kaitana jeung si Udin, lamun bener, hartina si Udin geus teu sieun ku Renal, ayeuna si Icih rek diculik, jelas si Udin oge moal cicing. Dudung gebi, Una, ngalakukeun hal eta sarua wae jeung bunuh diri, resikona gede teuing. Una teu nembal, tapi Karsidi buburu nyarita, si Icih rada hese, lamun aya niat kitu, mending si Lastri wae urang parapkeun ka lalaki. Kabeh ngararet ka Karsidi terus ungguk hampir babarengan, Rukmini curinghak. Bener, lamun Icih nu diganggu, si Udin pasti moal ngantep, tapi lamun si Lastri anu diganggu, sarerea pasti moal aya anu paduli, buktina tirutan geo anu daek nebus si Lastri pan. Akhir-akhir ieu anu paling pika sebelen memang ukur Lastri, tak aneh akhirna target gangguan bakal ditujukeun ka Lastri. Dudung nanya ka Karsidi, kumaha carana apa, diperkosa, nepi karena, nepi kaboga penyakit kelamin, ngarah teu ngocoblak deui masalah indung maneh, tembal Karsidi. Dudung kolohok, rek diperkosa ku bapa, Karsidi langsung nampiling pipi Dudung bari nyarekan. Koplok, tesu di aing mah, nyanita batur atuh, sanajan dina ucapan Karsidi kitu. Tapi sabenerna memang Karsidi hayang ngalakukeun sorangan, lain lantaran resep ka Lastri, justru ku kacecepna anu memang moal bisa karasa ku batur, utamana gara-gara hinaan Lastri masalah Isa sarta ngagantung boneka anu jelas-jelas ditujukeun ka dirina. Ka Isa geus puguh Karsidi beki cua, sanajan kandunganna geus digugurkeun tapi keur Karsidi awak Isa masih kotor, ditambahan ku PMS anu geus ditularkeun ka dirina, malah akibat siksaan Karsidi, ayeuna Isa masih dirawat di rumah sakit. Lastri komo deui, saha lalakina anu bakal resep nempo ka ayana, botak, ompong, pengkor. Dudung anu biu dicabok ngusapan pipina bari nyarita. Biu bapa nu ngomong sangkan si Lastri ngabogaan penyakit kelamin, saha deui anu bisa mere panyakit kitu ka si Lastri iwal ti bapa. Karsidi nyarekan deui bari molotot, memangna aing hungkul anu ngabogaan panyakit kieu, indung maneh ti saha, pan lain ti aing. Jadi rek nita saha atuh, Dudung nanya, nya teuing, matak hayu urang teangan, tembal Karsidi. Dudung tungkul, teu babari pa, sanajan aya anu sanggupen nyulik sarta merkosa si Lastri, piraku kudu ditanya heula boga PMS atawa henteuna. Karsidi kekerot, bapa rek neangan, sanajan teu nepi ka boga panyakit kelamin, tapi kudu nepi karena. Subuh kene dua supercar kaluar ti Villa A05 langsung nyemprung ka pasisian kota Bandung. Imah anu dituju ku Icih hiji kontrakan gede di jero kampung kumuh, jalan anu melah kampung ukur asup samobilun sarta loba gejlugan polisi tidur, nepi ka sababara kali sasis mobil kudu ngagasuk. Salian kencana katuhun jalan loba tumpukan runtah, gorobak dagangan jeung mobil-mobil anu diparkirkan asal-asalan, anu ngaliwat oge kalolobana beca jeung motor, tiap imah katempona memang anu ngabogaan pakarangan lega sarta garasi sorangan, wajar lamun sagala ditunda di sisi jalan. Jadi dua supercar kudu neangan helalahan lega sangkan bisa muterkan mobil, akhirna mobil diparkirkan leba pengkolan anu rada lega supaya tengah halangan kendaraan sejen anu ngaliwat, kontan dua supercar jadi tontonan warga. Tesatik anu ngahaja ngaluarkan ponselna pikeun fofotoan, untungna masih pararoek, acan loba jelema anu kaluar ti imah jadi jalan teu macet. Ti tempat mobil diparkir masih kudu asup deui ka jero gang anu jauhna sakitar 50 meter, jadi Udin jeung Icih kapaksa lalempang.
Akhirna anjok ka hiji kontrakan 2 tingkat anu di cicinganku 20 kulawarga, 10 di handap, 10 di luhur. Cet bangunan oge loba anu geus nyulikat malah aya palestran anu geus morolok nepi ka katingali bata aslina, babaturan icih nyewa petak di lantai 2, ke lantai 2 kudu naek tangga besi koropok anu nempel di sisi gedung. Harita masih jam 5.30, panto sarta jandela kontrakan babaturan icih acan ka ciri muka, icih ngarahu, bari ngajentul harapan panto acan wani keketrok. Terakhir abdi kadiu waktu sekelas 3 SMA, tapi tetep wae tika pungkur sapetos kieu. Udin ungguk, pamarentah memang kudu rajin ngabebena tata kota, lingkungan saperti kieu kudu buburu ditertibkan, penghijauan sama sekali, runtah di mana-mana. Kontrakan ieu oge sapetak namung ukuran 2,5 x 6 meter, dilebetna ukur aya 3 sekat ruangan. Ruang tamu, kamar sareng dapur. Da kamar ibak mah sadayana ngahiji, itu tuh dihandap, cok ici bari nunjuk ka kamar mandi umum anu ukur mangrupakan sumur timba biasa bari dikuriling ku tembok satangtungan. Wah hatepan, jadi lamun aya anu mandi pasti ti leba Udin nangtung mah bakal kaciri jelas. Harita oge kaciri aya 2 urang awewe anu keur nyusuhan baju. Udin kerung, pan aya opatan, kumaha ngabagi-bagi kamarna. Ibu Ramana di kamar, putra-putrina ngampar di ruang tamu, tembal icih. Udin gogodek, padahal lalaki jeung awewenya, geus dewasa mah teu pantes, karunya. Icih buburu ngajelaskeun, ti SMA keneh rerencangan, abdi tos mandiri kang, anjeunna nyewa sakamar di kota caket tempat pada melana, peda dinten ieu bade nikah, janten sumping tadi wengi kadiu kangge nyuhungkeun restu ti sepuhna. Udin ungguk, tapi aneh, sakumaha sangsarana hiji kulawargana, lamun rek ngawinkeun anakna tangtuna bakal salametan heula atawa kadatangan dulur-dulur jauh hapikeun mere restu. Tapi mana, akang teu ningali tapak nanaon di dieu, malah panto jeung jandelana oge narutup keneh. Icih netep ka Udin, apantos disebatkan ku abdi, sepuhna teu nya tujuan malah alim jajab, panyababna kumargi rerencangan abdi teu nyanggeman ngabumian rakana anu karunghal, padahal sakeudahna mah nikahna teh pan di dia, di pihak istri. Keterlaluan, Udin kekerot, icih nyarita deui, calon mertuana oge teu satuju kang, tapi putrana kekehoyong nikah, janten upami ayuna teu disarengan ku urang, pasti sadugina ka tempat acara bakal di harina, masih sakinten keneh abdi kapungkur waktus nikah ka akang, sanaos sadaya teu satuju kumargi akang jalmi sangsara. Masih kene aya aki anunya tujuan. Udin seri, wajar harita Wawan Kusumahnya tujuan, malah maksa dirina kudu ngawin icih, sabab Wawan Kusumah mah nyaho saha Udin anu sabenerna. Nempo Udin ukur seri, icih buburu ngajelaskan lantaran sieun Udin salah tarima. Kang, hapunten bilih abdi lepat nyarios, abdi wantun ditikaku akang teu ngaraos dipaksa ku aki, justru abdi atoh tiasa ditikaku pameget bager kawas akang, kobi upami harita abdi nolak, panginten abdi moal ngaraos bagja sapertos ayuna. Udin seri, nyi, saumpama hiji waktu akan ditakdirkan jadi jelema pangbeungharna, atawa aya anu mere warisan gede satara jeung kakayaan kulawarga Subrata di Jakarta, naon anu rek dilakukan ku nyai. Icih nyiwit lengan Udin bari nyikikik seri, ulah ngimpen kang, akang yatim piatu, teu kagungan saderek, saha jalmina anu bade masihan warisan ka akang. Udin melong banget icih, pancok akang saumpama, teu mustahil pan. Icih oge seri, upami leres akang beunghar sapertos kulawarga Subrata, abdi bade nyuhungkeun ditalak. Nyaan, Udin kolohok, icing ngelelan terus ngabalir tenembalan nanaon. Terus Udin nanya deui, nyai yakin babaturan nyai aya di jero. Ici ungguk, tadi wengi tos ngawartosan ka abdi. Teu lila ti jero imah kadenge suara awewe anu keur debat. Datang ukur menta restu, bari teu mere nanaon ka lancek maneh anu karunghal, aing teu ngijinan, tapi lamun sia kekerek mantok, jor, ngan montong balik deui ka dieu, ulah ngaku indung deui ka aing. Udin kerung, sabab sorana cempreng jeung garihalna asa mirip Lastri. Teu lila kadenge suara berat saurang lalaki, bener cuk indung maneh, teu kudu menta restu sagala, cicing di imah, ulah didatangan, sabab kuring jeung indung maneh moal ngijinan. Disambung ku suara saurang pamuda, saha lancekna anu daek dirunghal bari teu dibere nanaon pisan, calon salaki maneh mah memang pelit, buktina maneh rek kawin eueuh anu datang pikeun ngajemput-jemput acan, teu era jadi awewe nyogrok-nyogrok keun maneh ka lalaki. Si pamuda nyarita deui, babaturan kuring oge sarua lalaki anu dirunghal, tapi adina mere pikap jeung kios di pasar keur usaha, maneh mana, saperak oge teu mere ka kuring. Disambung ku indungna, lancek maneh nganggur, imah oge teu boga, saha awewena anu bakal daekeun, ayuna maneh rek kawin bari teu merhatikeun nasib lancek maneh, asa ku ngeunah pisan siah. Kadenge sora halimpu saurang awewe nembalan bari ceri sisimeken. Abdi tos lami bobogohan, isin ku batur upami teu nikah-nikah, calon caroge abdi ukur padamel biasa, panghasilana teu ageng, tanjakan emas sareng bapa abot ari abdi kedah ngabumian heula si aamah. Indungna buburu nyarita, lalaki kitu rek dituturkeun, datang ngalamar sorangan ukur ku caritaan, sakitu ku aing ditolak kekeh hayang ngawin, ayuna ngayakeun acara sorangan bari teu ngajemput, sugan gelo.
Si pamuda nyarita deui, lalaki kitu ukur ngahina kulawarga urang hunggul, nanaonan kudu maksakan indit, lamun maneh keke indit, bisa kumahan erana kulawarga urang ku tatangga, ngantep anakna indit pikeun kawin di pihak lalaki. Si awewe masih ceri, tapi geus teu ngalengis deui. Pokona abdi bade angkat ayuna, anu bade nikah abdi, resikona abdi oge anu bakal nampi, abdi sumping ka dieu bade nyuhungkeun restu hungkul pedaka sepunya lira, moal nyuhungkeun nanaon. Calon caroge abdi teu sahina anggapan aranjen, kangge ngabantos anu karunghal oge tos diemutanku anjeuna, nanging memang artosna teu acan ngempel, 2 tahun deui pasti kagaleu bumi sakumaha, pamundut cuk si awewe nambah keun. Si lalaki langsung nyentak, naon, 2 tahun deui, teu sudi kuring kudu nungguan 2 tahun, lamun kitu maneh ulah kawin ayuna, tungguan 2 tahun deui, geus bisa mere imah ka apek rek karawin mah. Si awewe kadenge ngahinging ceri, tapi masih kadenge indungna nyarekan. Lalaki kitu moal bisa dicekelan omongana, ngejangjikan 2 tahun ge acan tangtu bener, nah siabat bisa yakin, kawas bakal ngarumah tangga lila wae, kumaha lamun acan 2 tahun tapi sia geus dicerei. Si awewe nyarita, ma, tega nyarios kitu ka abdi, sanes ngadoakeun sangkan nikah abdi langgeng, abdi bobogohan tos 6 tahun, abdi percanten kana jangjina. Indungna nyentak, janji-janji, sasaha oge bisa ari ukur ngucapkeun janji mah, anu penting bukti, pokona emma moal ngijinan maneh indit, titik. Bapana kadenge nyarita deui, naon anu jadi kaputusan indung maneh jeung lancek maneh sarua jeung kaputusan bapa teu ngijinan maneh indit, tapi lamun kekeh maksa, jik indit, tapi ulah balik deui ka dieu, anjeun geus lain kulawarga ieu deui. Si awewe masih ceri, teu nanaon abdi teu diangken, tapi upami abdi kagungan turunan, ulah dugi ka teu diangken incu. Indungna nya kakak, lamun maneh geus teu diaku anak, memangna eta incu saha, pan maneh geus lain anak aing, piraku aing kudu ngaku incu batur. Ici ngararet ka Udin, kumaha atuh Kang, teu kengeng ngan angkat ku sepuna. Udin gogodek, eta lantaran teu dicumponan pamentana, jadi jelas kulawarga ieu ukur meres anakna, buktina anakna mah kekerek indit sanajan di halangan oge. Beki lila sora anu parasea kadenge beki tarik, indungna terus ngocoblak nyarekan lak-lak dasar. Hanjakal aing geus ngagedikeun sia, diurus ti leletik, disakolakeun, nepi ka bisa digawe. Tapi iraha pernah mere rejeki sarta mulang tarima kakolot, ayuna kalarek kawin sangenana, memangna aing ngajuru ku sia teu nyeri, memangna aing ngagedikeun sia teu butuh biaya. Si awewe nembalan bari nyegruk ceri, mah, biaya sakola SD sareng SMP abdi bantosan tina beasiswa orang tua asuh, SMA oge abdi ngabiayaan nyalira bari didamel, memangna emma kantos ngabiayaan sakola abdi, buktosna si anu diogo ku emma, nah bete disakolakeun, dugi ka umur sakitu maca sareng nyerat oge teu tiasan, abdi dilahirkeun ku emma oge sanes kahoyong abdi. Indungna nyentak, aing ngagedikeun sia ti orok berem, memangna eta teu butuh biaya, wani malik-malikeun sia. Si awewe masih nembal bari inghak-inghakan, sanes malik-malikeun mah, tapi naon anu dicarioskeun ku emma teu leres sadayana. Ti SMA keneh abdi tos teu linggih di bumi ieu, abdi ngontrak sakamar, gaji pelayan toko teu ageng, bujeng-bujeng kangge tuang sadidinten, kangge sewa kamar oge kadang nunggak, upami abdi teu damang, tara ngelu ka sepuh, sagala nyalira. Ayuna abdi bade nikah oge moal nyesahkeun sepuh, abdi ukur nyuhungkeun restu sareng piduana. Bapana nyarekan, di mana-mana lamun aya lalaki hayang kawin sok urun biaya ka awewe, komo deui maneh bakal ngarunghal lancek maneh, tapi mana, saperak oge kulawarga urang teu narima nanaon. Si awewe tetep nembal, ayuna tos siang, abdi kedah angkat, upami memang bapa sareng emma teu satuju, sawios, mugia kulawarga abdi langgeng, hapunten. Kadenge pipi si awewe dicabok, si awewe ngajerit, dasar anak kurang ajar, tempona senang kulawarga geus teu dianggap, rek ngera-ngera aing mantok sorangan, sia teh awewe, telepon calon salaki sia, titah ngajemput ka dieu. Ngadenge baturna dicabok, ici nyarita ka Udin, Kang hayu lungsur, urang antosan dihandap, abdi teu kiat ngadanguna. Tapi Udin ngarasa papasian bakal tetep manjang, perlu aya anu ngabantu nyarita, jadi Udin maju ngetrokan panto. Teu lila saurang pamuda kulehem muka panto, panona berem kawas anu keur ambek, terus molotot ka Udin. Neangan saha, ici buburu nembalan, anjeun pepen, kuring ici, babaturan SMA Isabel, anjeun masih wawu ka kuring. Si pamuda ngarenjak bari ngararetan awak ici ti luhur ka handap, terus nyerengeh. Ici, jelas kuring inget keneh, teu sangka anjeun beki gelis. Ningali tetepan cunihin pepen ka Ici, Udin ngerasa teu suka, terus nanya ka Ici. Saha lalaki ieu nyi? Ici ngajelaskeun, namina Pepen, rakana Isabel. Ici ngararet ka Pepen ngenalkeun Udin, Pepen, ieu salaki kuring, Kang Udin. Pepen ngararet teu suka ka Udin, salaki, anjeun geus kawin cih. Ici ungguk, geus saton leuwih, mana Isabel, teu lila saurang awewe gelis kaluar, matana carindul, pipina katempo berem tapak dicabok, tapi masih maksakeun seri ka Ici.
Anjen geus di dieu cih, ti iraha, Isabel gelis, awakna oge alus jaba beresih, sasaha pasti moal aya anu nyangka lamun Isabel lahir ti kulawarga kurang mampu sarta digedekeun di lingkungan kumuh saperti kieu. Isabel memang kacirina geus siap indit, sanajan beungeutna tanpa riasan nanaon, tapi geus make baju panganten, ngan hanjakal warna bodasna kaciri geus rada koneng sarta renda di sababara bagean bajuna geus murudul, siganna baju eta menang nginjem, atawa meuli urut. Saurang lalaki jeung awewe umur 50-an oge katempo nyampurkeun tanpa ekspresi, terus nanya ka Isabel. Saha ieu, rek naon kadarieu? Isabel ngajelaskeun. Icih, rarencangan SMA, kapungkur sering ka dieu, Icih manggut. Pa, Bu, abdi Icih, ieu caroge abdi, Kang Udin, Udin oge manggut. Rek naraon ka dieu, indungna nanya ka Isabel, Isabel buburu nembalan. Abdi anu nyuhungkan dijemput ku Icih, kangge ngarencangan ka tempat acara. Indungna molotot, jadi sia kekerek indit, Isabel ungguk, terus ngararet ka Icih bari ngabongkokeun awakna. Nuhunnya Cih, jauh-jauh dijuk-juk nyamper kuring ka dieu. Demi kabagjan anjen, tembal Icih seri, Isabel ungguk. Hayu atuh, bisi di jalan kaburu macet, Icih oge ungguk bari ngageser nangtungna ka gigir mere jalan ka Isabel. Hayu, sok anjen ti heula, kaheula, bapana Isabel ujuk-ujuk nyentak, panonna mencrong ka Isabel. Saha anu ngijinan maneh indit, Isabel netep panon bapana. Tadi bapak tos masihan pilihan ka abdi, upami ke abdi angkat moal diangkan anak deipan, abdi nampi, abdi tos siap, janten ulah nahan dei abdi. Si bapak langsung ngangkat lengan siap-siap rek nyabok. Wani ngalengka keluar, ditampilin ku aing, nempor rek aya kekerasan di harapena, Udin jadi ambek, tim mimiti ngadenge papaseaan di jero, Udin memang geus aratel hayang ngabela Isabel, tapi acan aya kasempetan hade pikeun ulu biung kana urusana, ayuna katempona geus aya celah. Sabab ukur kolot anu teboga ahlak wani nyiksa anak harapan batur. Buburu lengan Isabel dibetot keluar ku Udin, terus Udin ngabedega dina lawang panto. Ti tadi kuring nahan ka ambek kuring, anjen lain ukur hayang meres ka anak, tapi wani nyiksa anak di poe anu sakuduna manehna bagja, kilang bara daek nganter atawa ngestuan. Bapana Isabel molotot ka Udin, sabaraha umur anjen yang, sadar anjen keur nyarita jeung saha, jaga sungut anjen, ulah ulu biung kana urusan kulawarga kuring, ieu ima kuring, indit. Udin seri, kuring memang rek indit, tapi Isabel kudu kabawa, jadi ulah ngahalangan. Udin ngararet ka Icih jeung Isabel, sok aranjen turun ti heula, bisi berang teuing. Isabel memang hayang buburu indit, dirina embung telat datang ka ballroom Hotel Hilton anu geus disewa ku pihak lalaki pikeun diakadan sakaligus resepsi. Isabel embung jadi hinaan pihak lalaki saupama datang telat. Kerma kolot ti pihak lalaki memang teu satuju, bakal beki cecep ka dirina lamun ngarasa diwiwirang lantaran panganten awewe telat datang. Icih jeung Isabel ungguk, saacan Isabel ngalengka kana tangga, Isabel nyarita heula ka kulawargana. Abdi uninga aranjen kirang panuju, salami ieu abdi sagala nurut ka sepuh, tapi ayuna kapaksa abdi moal nurut, margi abdi oge kagungan masa depan anu kedah ditangtoskeun ku abdi nyalira, hapunten. Kurang ajar, dicabok sia ku aing, ceuk bapana bari ngadorong awak Udin anu ngahalangan lawang panto, tapi Udin teregrok, awak bapana didorong deui ku Udin ka jero, panon Udin seket mencrong banget bapana. Ningali bapana disurungkeun ku Udin, Pepen ngalengka bari nyarekan. Isabel adi aing, saha anu ngijinan sia mawa Isabel ti dieu. Tapi pipina dikepret 2 kali bulak-balik ku Udin nepikeun ka ngabangkieun ka gigir terus rubuh. Ningali anak lalakina dicabok nepikeun ka ngagoler, bapana nyokot pas kembang dina meja terus dibabukeun kana sirah Udin bari nyorowok. Sia wani nampiling anak aing, kurang ajar, Icih reuwas ningali sirah Udin rek ditinggang ku pas kembang. Kang, awas, Udin teu ingkah. Tapi sajeunggal deui pas kembang rek keuna kana sirahna, suku Udin geus leuwih ti heula ngajejek beteng si bapa, kontan si bapa ngoceak bari mundur sababaraha lengkah terus nangkarak bengkang. Ningali 2 lalaki geus ngagaloler, Udin ngararet ka Icih. Hayu turun nyi, indungna Isabel ceri andeprok dina lawang panto bari melong Isabel anu rek turun tangga dituturkeun ku Icih jeung Udin. Isabel, lamun maneh keke indit, emah rek luncat ka handap, keun bae emah paeh, daripada kudu ngadenge maneh kawin bari ninggalkeun kulawarga urang. Isabel ngarandek terus ngararet ka indungna, ma, upami diwidian, antosan 2 tahun deui, abdi bakal uwih nyumponan bumi kangge si Aa, tapi upami teu diwidian, abdi moal sumping ka dieu deui sapanjang hirup abdi. Indungna kekenyarek Isabel indit bari ceri, saacan cumpon imah, ulah indit. Pepen anu geus hudang, nolol tina lawang panto, Isabel, maneh bisa kawin ayuna, tapi janji teu cukup ku ucapan, tulis perjanjian dina kertas, kuring mere waktu 1,5 tahun. Isabel netep sedih ka lancekna. Anjen tega abdi moal sanggem upami kedah ngabuktoskeun bumi dina 1,5 tahun. Indungna ujuk-ujuk nyangangang bari maledokeun sendal.
Dasar koplok, teniat mere mah ulah loba ngajian alasan, lancek sia geus bager mere waktu 1,5 tahun. Isabel Sri pait, upami kitu, salamina abdi moal uwih deui ka dieu, ceuk Isabel bari ngalengkah nurunan tangga. Emarek luncat ka handap, ceuk indungna Isabel bari ngorejat nangtung. Tapi Isabel ukur nyusut cipanon ku sapu tangan, geus teu ngareret deui ka tukang. Saenggeus tiluana turun, Pepen nyarita ka bapana anu keur muringis diuk bari nyekelan betengna. Pa, kumaha atuh, hayu urang udak, urang halangan, tembal indungna. Udin, Ici jeung Isabel geus lalempang dina gang, Isabel masih nyusutan cipanona bari diupahan ku Ici. Tepi ka jalan, dua mobil Udin keur dirariung pada ngalalajoanan, nempo anu bogana datang, kabehanana nyingrai mere jalan. Udin maju muka panto Bugatti nitah Isabel jeung Ici asup ti heula. Panto gunting Bugatti ngacung muka lalaunan siga jangjang kukupu anu rek hiber, Isabel kolohok bari ngarandek terus nanya ka Ici, naha tekana BMW Cih. Ici seri, memangna kunaon, sarua wae pan, hayu asup. Isabel kerung, maksud kuring, BMW anjen gas cukup, naha kudu make mobil sport mewah kieu, kuring jadi era ku anjen. Ici seri, anjen sobat kuring, kawin ukur kaalaman sakali sapanjang hirup, jadi kuring kudu ngusahakeun anu sampurna keur anjen. Ulah nepikeun ka anjen kawiwirangan, sok naek, bisi telat. Panon Isabel ngabarendong atoh, terus diuk dina kursi Bugatti. Nuhun Cih, Ici ungguk, terus diuk bari nutupkeun panto mobil. Tapi Pepen jeung indung bapa Isabel geus nepi, ningali Isabel geus diuk dina jero mobil, tiluanana nyampurkeun, indungna langsung ngagoler dina tanah harapan Bugatti Ici, ningali pamajikana ngagoler harapan Bugatti, bapana ngartikana maksud pamajikana, jadi nurutan ngagoler tukangan mobil. Kaca jendela muka, Isabel nanya ka indungna, nanaona mah, mobil bade maju. Indungna nyorowok bari nangkarak dina tanah, lamun kekerek indit, geleng heula mah. Ningali kalakuan dua kolotna, Pepen kolohok, leuwih kolohok deui pas ningali dua mobil harapena, jelas mobil mahal anu ukur bisa dipiboga ku miliarder. Pepen inget, TV Bandung kungsi nayangkeun, aya pengusaha beunghar anu meli mobil mewah, Bugatti jeung Aston, jelas iya mobilna. Pepen langsung ngeleper bari ngoprot kes sang sabab sieun, Udin pasti miliarder anu dimaksud, boga urusan jeung saurang miliarder jelas bakal ngarugikeun diri sorangan. Udin anu acan asup kana mobil melongka Pepen, singkakeun dua kolot anjen, ulah nyalakeun kuring lamun kuring telenges. Pepen ungguk terus metot lengan indungna, mahudang, nanaonan. Indungna kerung, sia kunaon, sia hayang imapan, halangan, ulah nepikeun ka Isabel indit. Pepen nagok terus nyarita lalaunan, mah, mobil ieu hargana puluhan miliar. Kumaha lamun ruksak, rek ngagantian kunaon, ukur miliarer anu mampu meuli mobil kieu, emah sadar, kumaha akibatna boga urusan jeung jelema beunghar. Indungna kolohok bari diuk, naon, di mana aya mobil hargana puluhan miliar, mane teu salah. Pepen ungguk, tempo jelema rea anu ngarariung bari motretan mah, moal mungkin dua mobil ieu dirariung ku jelema loba lamun teu mewah, ulah ngawiwirang diri sorangan. Indungna melongka jelema loba anu keur lalajo bari maruji mobil. Jadi beki yakin kana omongan Pepen, buburu ngorejat terus ngoreleng ka tukang ngahudangkeun salakina. Bapana ngagugu nangtung, tapi kerung teu ngarti, ngan ku Pepen diharewosan, beungeut bapana langsung ka ciri pias. Pepen buburu manggut ka Udin, hampura kulawarga kuring. Baralik, ceuk Udin bari muka panto Aston Martin terus asup ka jero. Saenggeus panto ditutupkeun, Udin mencet tombol start, sora mesin kadenge ngageleger handaruan. Ngadenge Udin geus ngahurungkeun mesin, Ici oge mencet tombol start. Dua suara mobil anu ngageleger ngageterkeun jajantung, langsung nyingraikeun jelema loba anu ngarariung. HP Udin disada, kaciri Ici ngirim chat, akang tipayun, candak abdi ka tempat persewaan acuk panganten, acuk Isabel kedah digentos. Tuturkeun akang, ceuk Udin, bari majukeun mobilna mihulaan Bugatti. Udin teu perlu tatanya ukuran awak Isabel sabab basa lempang di gang Udin geus neumpo, jangkung Isabel sarua jeung Ici, pedah leuwih begang. Bari ngareretan spion bisi Ici tingaleun Udin nelepon Warni. Pikiran Udin, ukur awewe anu bakal nyaho di mana tempat nyewa baju panganten anu hade, teu mungkin Udin tatanya ka Kang Bahar atawa Ishak. Warni teu nyangka bakal ditelepon ku Udin, saprak kajadian nyium Udin, Warni geus hariwang Udin bakal ambek sarta moal ngahubungi deui, tapi ayeuna nelepon, jelas Warni atoh. Kang, aya anu priyogi di Bantos, di mana tempat nyewa baju panganten anu alus di Bandung, ceuk Udin. Warni kerung, acuk panganten, saha anu bade nikah, priyogina iraha. Keur babaturan Ici, butuh ayuna pisan, tembal Udin. Aya Kang, abdi kagungan butik, salon sareng toko kalengkepan aksesoris panganten, kerjasama sareng produk Ferawan, sebatkeun ukurana, ku abdi disiapkeun, tembal Warni. Sapantaran Ici, tapi rada begang, kirim alamatna, ceuk Udin. Mangga Kang, tembal Warni bari nutup telepon terus Sherlock.
Ferawan nyaeta desainer baju panganten China anu geus muka usaha di mancanegara, Udin tenyang kakulawargana Nata Prawira oge ngabogaan butik anu kerjasama jeung Ferawan. Udin nyaho, anak Presiden Bill Clinton mantan Presiden AS, ngagunakeun gaun panganten rancangan Ferawan waktu kawin. Pon kitu deui Victoria Beckham jeung Britney Spears, duanana oge make baju panganten rancangan Ferawan. Bisa kerjasama jeung Ferawan hartina butik warni lain toko letik, jadi Udin regrep. Harga sewana pasti puluhan atau ratusan juta, tapi Udin teu paduli. Komo lamun ras inget kana nasib Isabel, Udin ngarasa perlu ngabantu secara maksimal, jeung deui Isabel sobatna Icih, Udin oge perlu ngajieun Icih bunga. Dua supercar geus asup ka jalan raya, langsung ngabelsat ka alamat anu dikirim ku Warni. Ningali rute anu dicokot ku Udin tenuju ka Hotel Hilton, Isabella nanya ka Icih. "Cih, wartosan Kang Udin, jalana lepat." Icih seri. "Tenan naon, waktu masih lilapan." Isabel ungguk. "Acara jam 8 ayeuna jam 7, masih aya 2 jam deui." Aston anu dituturkeun ku Bugatti asup ka parkiran lega hiji bangunan kaca 3 tingkat anu di jerona kaciri maneukin ngajajar mamerkeun rupa-rupa baju panganten. Aston diparkir katuhueun Bentley berem anu tangtuna milik Warni. Katuhueun Aston, Icih oge markirkeun Bugattina. Icih kolohok, menta Udin sangkan neangan panyewaan baju panganten tapi kala dibawa ka gedung brand store Ferawan Designer. Icih sorangan ukur bisa ngimpi make baju panganten rancangan Ferawan, tenyang ka Udin boga kenalan di dia. Pasti masih relasina dina urusan ngaramal jeung dudukun. Udin geus kaluar tina Aston, saurang awewe jangkung gelis dituturkeun ku dua pagawe kaluar ti jero toko langsung ngabagiakeun Icih kerung, sabab anu nyampurkeun Warni. Satiap panggih jeung Warni Icih sok ngarasa minder. Salian Warni leuwih jangkung jeung beunghar, Warni oge incu saurang ningrat pangbeungharna di Bandung. Jelas Icih era lamun kudu pa adu harapan jeung Warni, wajar lamun Icih asa-asa rek kaluar tina mobil. Tapi lantaran mikiran Isabella sarta waktu anu geus nyerelek, Icih maksakeun kaluar bari nerei ciduh. Warni manggut ka Udin bari nanya, "Mana panganten Akang? Sareng mobil mana anu diangge ku panganten, sakantenan bade dihias." Udin kerung, "Nah geuning bet anjeun sorangan anu kudu ngalayanan. Akang nyuhungkeun bantosan ka abdi, janten kedah abdi langsung anu ngalayanan," tembal Warni. Warni ngararet ka Icih jeung Isabel anu karek turun tina Bugatti, aya rasa timburu dina hate Warni. "Oh, Ibu Icih oge ngiring, wilujeng sumping." Icih manggut ka Warni. Buburu Udin ngenalkeun Isabel ka Warni. "Anu rek didandanan ieu, ngaranna Isabel, mobilna anu Bugatti." "Hayu sadayana kalebet," ceuk Warni bari nitah hiji pagawe ngahias mobil. Anu hiji deui dititah mawa Isabel ka salon heula pikeun dirias, terus lempang ti heula ka jero toko, dituturkeun ku Icih jeung Udin. Isabel ukur puluh-polohok sabab dirina teu nyangka bakal didangdanan deui di Ferawan. "Cih, nanaonan ieu?" Icih ge memang teu nyangka bakal dibawa ku Udin kadinya, tapi di harapan Isabel, Icih pura-pura tenang, terus seri. "Anjeun acan dangdan, hayu urang gelisan di dieu." Icih nempokeun Isabel anu langsung dibawa ku saurang pagawe awewe ka salon rias nu masih kene aya di dinya. Di luar oge kaciri dua pagawe lalaki geus siap rek ngahias bagian luar Bugatti, terus Icih ngararet ka Warni. "Bu Warni, hapunten caroge abdi tos ngarerepot salira." Warni manggut, "Teu sawios Bu Icih, Paudin tamu kahormatan abdi, tos sawajarna abdi ngabantos." Terus Warni nunjuk kana sofa pelanggan, bari ngantosan Isabel dangdos, mangga caralik di dia. Icih jeung Isabel sanajan aya di ruangan anu beda tapi boga pikiran anu sarua. Duanana nyaho merek gaun panganten Ferawan mahal, moal kaduga ku ukuran jelema biasa. Di persewaan biasa wae, anu ngaranna baju panganten mah pasti harga sewana ratusan ribu, malah aya anu nepi ka jutaan sapoe. Rancangan Ferawan ieu pasti puluhan atau ratusan juta sapoe. Komo deui lamun ngahaja meuli, memang teu asup akal aya baju anu harga miliaran, tapi eta nyata. Isabel ngarasa teu pantes dirina make gaun mahal, tong boro dipake, nyabak oge teu wani, sabab lamun aya karuksakan pasti bakal mahal ngagantiana. Di perjalanan tadi, Icih memang nanya perihal baju panganten anu dipake ku Isabel. Isabel nyebutkan baju eta disewa ti tukang rias panganten di lemburna ukur 50.000 sapoe, bari lain anu pangalusna, matak wajar warna bodasna geus semu koneng malah sababara rendana geus aya anu murudul, da murah. Eta oge Isabel geus maksakeun, sabab memang dirina keur teu boga duit, sabab tabunganna dipenta ku calon mitohana keur nambahan sewa ruangan di Hilton. Isabel memang rada ragu. Komo deui beungeutna teu make riasan nanaon pisan, tapi kusabab waktu ngadesek jeung kulawargana sorangan teu ngadukung, kapaksa nekat indit. Saenggeus ngarobrol bari ngaregot Coca-Cola anu disuguhkeun ku Warni. Isabel kaluar ti salon dina kaayana geus robah, pipina anu berem tapak ditampiling ku bapana geus teu kaciri, irungna kaciri bangir, bulu matana oge geus katingali curelek lantaran make bulu mata palsu, teka tembong kasedihan deui dina beungeutna. Icih buburu nangtung bari muji, "Isabel, anjeun gelis pisan, ayuna hayu urang milihan bajuna."
Isabel tungkul era, cih, baju di dia marahal, kuring teu wani makena jeung embung terlalu nyusakeun anjen, diinjeman mobil bari di antar oge kuring geus era pisanku anjen. Icih nyekelan tak-tak Isabel, kuring mawa anjen kana mobil mewah lantaran hayang nyugemakeun anjen, sanajan datang make mobil mewah, tapi lamun baju panganten siga kieu masih dipake, jelas teu pantes, anjen teh hayang dihina baturpan, hayu ganti. Icih ngararet ka Warni, Bu Warni, hapunten tos direrepot, kersa jajab sakantenan pangmilikeun gaun anu cocok kangge Isabel. Warni buburu nangtung, mangga Bu Icih, hayu Isabel, urang ka ruang ganti, aya 5 setel anu tos disiapkeun ku abdi, urang kobian hiji-hiji. Tapi, Isabel ragu bari ngararet ka Icih, lengan Isabel langsung dituntun ku Icih nuturkeun Warni ka ruang ganti. Waktu geus nyerele, ulah nepikeun ka telat, cuk Icih. Nepi ka ruang ganti Isabel jeung Icih kolohok, sabab geus ngajajar 5 gaun panganten anu memang geus disiapkeun keur dirina, aya anu kayas, biru saulas, bodas, krem jeung ungu ngora, sanajan Icih geus kawin, nempo gaun panganten anu mewah jeung endah, jelas Icih oge ngarui. Warni saolah keur jadi pelayan toko, buburu ngararet ka Isabel. Mangga diparios heula, mana anu cocok sareng selera salira. Icih nanya, Bu Warni, kinten kintuna, ukurana tos pas sareng dedegan Isabel. Warni seri, gaun ieu sadayana dirancang all size, janten tiasa disesuaikan saatosna diangge, tanpa ngirangan pola aslina, angge heula, engke tim abdi anu ngalereskeun supados nyaman dianggena. Warni ngararet ka Isabel anu keur nempoan 5 baju tapi teu wani nyepeng. Aya anu kaangge, upami atos, aya asisten abdi anu bade ngabantos salira salin. Isabel ngahuleng bingung, sabab kabehanana oge alus, malah leuwih alus ti anu pernah diimpikeun ku dirina salila ieu. Isabel ngareret ka Icih menta pendapatna. Icih surti, buburu nunjuk kana gaun tube top warna biru saulas anu dikombinasi ku warna bodas. Cobaan nu ieu, kulit anjen bodas, bakal kaciri leuwih elegan. Isabel ungguk, nuhun Cih, sabab kuring oge bingung, kabe aralus. Warni seri, nyokot baju anu dimaksud terus ngageroan 2 asisten riasna. Dandanan tamu kuring, ieu bajuna, Icih jeung Warni kaluar ti ruang ganti pikeun nungguan Isabel anu keur didangdanan. Harita Udin keur nempo Bugatti anu karek beres dihias ku pita sarta kembang warna biru saulas. Teu lila Isabel kaluar ti kamar ganti geus make baju panganten, make sarung tangan renda sarta nyepengan buket kembang anu warnana geus disesuaikan kabeh jeung bajuna, malah selopna oge geus diganti. Icih nepikeun ka kolohok nempona. Isabel, anjeun kawas bidadari, Isabel tungkul era. Gaun ieu mahal, rendana endah, selopna oge kulit asli, jantung kuring jadi ratu kieu, sok sieun salangalengka anu bisa ngakibatkeun dangdanan kuring ruksak. Warni buburu ngajawab sangkan Isabel regrek, Isabel, salira teu kedah kagungan emutan nanaon, kareksakan mah resiko toko. Isabel ungguk, terus Warni ngajak Icih jeung Isabel kaluar ti toko. Bari lempang, Warni nyarita deui ka Isabel, sadaya gaun tos diasuransikeun, janten teu kedah ngaganggu kabagjaan anjeun, ulah seueur emutan. Udin anu ningali Warni, Icih jeung Isabel geus kaluar ti toko, buburu nyarita ka Icih. Hayu langsung ka Hilton, bisi telat, hayu, Icih ungguk. Saurang pelayan kaluar mikeun kantong kretas bari rengkuh. Ieu gaun sareng selop anu tadi diangge, buburu ku Udin ditarima bari nganuhungkeun. Icih ngararet ka Warni bari manggut, Bu Warni, hatur nuhun pisan. Warni oge manggut bari nembalan, sami-sami, Isabel bunga kacida. Salian geus didangdanan ku papakean mahal rancangan desainer dunia anu geus kawentar, dirina oge dilayanan langsung ku Warni, incu ningrat pangbeung harna sa Bandung, Isabel asa ngimpi. Udin jeung Isabel oge manggut ka Warni bari nganuhungkeun. Warni ungguk bari nyarita, hati-hati di jalan Kang. Warni netep Udin bari ngabayangkeun kajadian dirina nyium Udin di jero Bentley, pipina langsung bararam. Icih kerung ningali parobahan banget sarta tetepan Warni ka Udin, salaku awewe, hate Icih teu bisa dibohongan, kaciri pisan Warni resepan ka Udin. Perasaan kieu pernah oge karasaku Icih sacana, nyaeta waktu ningali ti dapur imah habelna, Udin dijemput ku Warni basa Sony Nata Prawira ulang tahun. Icih mimiti sadar, memang hubungan dirina jeung Udin kurang deket, hal ieu sarua wae jeung mere jalan ka batur sangkan bisa asup kana kahirupan Udin. Icih beki sieun Udin direbut batur. Icih boga tekad pikeun leuwih merhatikeun Udin, ulah nepi ka Udin kapincut ku awewe sejen. Ningali Icih kalang ngahuleng, Udin nyarita deui, Nyi, hayu. Icih ngarenjak, buburu muka pantau Bugatti sarta ngajak Isabel asup, Udin oge asup kana Aston, terus 2 mobil sport mewah kaluar ti parkiran toko langsung ngabiur ka Hotel Hilton. Nempo 2 mobil geus arindit, Warni ngalenghoy asup deui ka toko, sumangetna langsung turun teu kawas tadi basa aya Udin keneh. Di ballroom Hilton anu geus disewa keur acara kawinan, saurang lalaki anu geus make jas panganten keur nangtung teu tenang bari ngararetan ka lebah panto asup.
Gigirena nangtung saurang awewe umur 50-an, keur nyarita bari ambek. Kardi, si Isabel geus nyaho jam sabaraha acara bakal dimimitian pan, tempo 2 jam, geus telat 10 menit. Kardi nembalan, "Ma, pan imana jauh, rek dijemputku kuring ulah. Ayeuna telat emah kalah ambek, sabar atuh." Isabel teboga mobil, telepona oge parenti subuh keneh, pasti beakeun baterai. Indungna Kardi nyarita, "Dasar urang kampung, tengah hargan waktu, emang geus ngomong sababaraha kali ka maneh, montong hayang kawin ka awewe sangsara, tapi maneh kekeh." Kardi teu wani nembalan, di kulawargana memang pangaruh indungna gede, bapana sorangan tara wani ngabantah lamun indungna geus ambek. Indungna nyarita deui, dulur-dulur ti kulawarga urang geus didarieu kabeh, ondangan oge geus narungguan, lebe geus aya, kari nungguan si Isabel hungkul, lamun acara nepi ka kudu mundur satengah jam, kulawarga urang pasti wirang. Ema kudu neangan gantina sangkan teu kawiwirangan. Kardi ngarenjak, "Maksud emana naon? Isabel pasti datang, emana wi anu teu sabar, karek telat 10 menit wae meuni geus riweuh." Indungna buburu nyarita deui, "Ieu hotel beleguk, ukur dibere waktu 4 jam, lamun leuwih, bakal dicas deui biaya, saha anu rek mayarna lamun lain aing deui wae." Ti tukangan Kardi, babana nyampurkeun, "Anjeun kudu ngamaklum kana kahariwang indung anjeun, ulah nepikeun kawiwirangan ku tamu. Lamun Isabel teu datang, piraku acara rek dibatalkan, sabaraha duit kulawarga anu geus kapicen, anjeun kasep, kulawarga urang oge kaasup mampu, emah anjeun teu salah lamun boga niat neangan gagantina saupama Isabel teu datang." Babana ngarau terus nyarita deui, "Pikirkeun jang, ulah ngajieun kulawarga urang menang kawiwirang." Hate Kardi nyelekit ngadenge omongan dua kolotna anu leuwih mikiran kaera bari rek ngorbankeun kabagjaan anak, dina het Kardi, Isabel teu mungkin digantikeun ku awewe sejen. Kermah kolotna Isabel teu paduli, ayuna kolotna sorangan nyarita kitu. Jelas Kardi sedih pisan, kunaon kolotna teu ngijinan dirina ngajemput, kunaon kolotna teu bisa mere waktu, saolah-olah memang ngahaja sangkan Kardi teu jadi ngawin Isabel, komo biu bari nyaritakeun rek neangan gagantina, saolah-olah memang kolotna geus ngarencanakeun hal anu teu dipiharep ku Kardi. Isabel memang anak kulawarga teu mampu, tapi teu perlu diperlakukan sarupa kieu. Jam geus nunjukeun pukul 9.15 tapi Isabel acan datang wae. Kardi boga tekad, saupama Isabel teu datang ayuna, bari kolotna bener-bener bakal neangan awewe sejen keur gagantina. Kardi bakal kabur, mawa Isabel indit jauh pikeun kawin lari. Hiji hal anu ayuna dipikasieun ku Kardi, nyaeta Isabel ditahan ku kolotna teu menang indit. Kadenge indungna nyarita, geus pasti moal datang ieu mah. Bapana Kardi ngarahu, hartina urang geus micen duit 80 juta, keur sewa gedung jeung jamuan. Indungna Kardi nyarita ka salakina, anak Pa Iding anu kungsi dibawa kabur ku urang India ayuna geus balik lantaran dideportasi. Pa Iding keur neangan piminantuan sangkan anakna teu balik deui ka India, kumaha lamun ditelepon datang ka dieu keur ngagantikeun si Isabel, bagja kulawarga urang lamun bisa bebesanan jeung Pa Iding. Bapana Kardi kerung, balikna pan renah, piraku rek dikawinkeun ka anak urang. Naon salahna? Pa Iding beunghar, tembal indungna Kardi. Kardi teu nyaho naon anu keur direncanakeun ku indungna. Kardi ngajentol deket lawang nungguan Isabel datang, hatena mimiti ratuk sabab waktu geus jam 9.20. Di luar kadenge sora mobil balap ngagerung, beki lila beki ngadekeutan, kabeh jelema curing hak kalaluar sabab ngarasa asing kana sorana anu kawas mongker ngagaur, jeung panasaran hayang nyaho ti mana asalna. "Gelo, Bugatti Veyron," ceu Kardi, Herbie alona Kardi jejengkean hayang nempo leuwih jelas. "Mana, anjir bener, jeung Aston Martin 77. Eta Bugatti Veyron Limited Edition, ukur aya hiji di Indonesia, duanana dibeli ku urang Bandung di auto show, tapi lila teu kadenge deui, teu nyangka ayuna araya di dieu." Herbie ngaluarkeun ponselna keur moto, hese nyesuaikan fokus kamera sabab dua supercar masih maju ngadeketan lawang aula. "Siganna tamu hotel," ceu Kardi, Herbie gogodek, "Lain, lobi hotel pan aya diharap, konaon duanana kagigir siga anu rek ka dieu." Kardi ungguk, kaleba dieu ukur aya sababaraha ballroom, tapi keur ka acara anu mana. Udin anu dina Aston terus asup ke area hotel langsung nuju ka lawang ballroom tilu tempat acara kawinana Isabel, jam geus nunjukeun pukul 9.25. Kabeh jelema mulai gegebekan, sabab geus jelas dua mobil nuju ka tempat maranena lalajo, sabab poe Rebo, tina genep ballroom, ukur aya dua ballroom anu keur disewa, ballroom hiji jeung tilu, tapi lawang ballroom hiji geus diliwatan. Kolotna Kardi memang ngahaja milih poe Rebo sangkan kolotna Isabel teu datang, sabab kolotna Isabel percaya yen poe Rebo lain poe hade pikeun ngawinkeun. Salian ti eta, dina poe Sabtu jeung Minggu mah harga sewa ballroom mahal, jadi kolotna Kardi milih poe Rebo anu pangurana, di mana acara batal oge, moal rugi teuing. Kolotna Kardi memang teu ngarepkeun kawinan anakna ayeuna lancar, saha anu hayang boga minantu ka jelema sangsara anu bakal nyusahkeun kulawarga kaharepna. Muslihat ieu ukur jadi Rusia bapa jeung indungna Kardi.
malah indung nama boga niat ngajodokeun Kardi ka anakna Pa Iding, sanajan geus direnahan ku warga India, tapi Pa Iding beunghar, kahirupan Kardi kaharepna dijamin bakal senang. Bapak Kardi oge keluar, terus nanya ka Herbie, eta anu di auto show hargana puluhan miliar pan. Herbie ungguk, enyawa, duanana hampir 100 miliar, duanana dipimilikku saurang, kabayang pan sakumaha beungharna eta jelema. Bapana Kardi ku mecrek, bet kuring oge hayang ngabogaan BMW seri 7 acan mampu meli, dua mobil eta lain dibeliku kulawarga Nata Prawira. Herbie buburu ngajawab, lain wa, identitasna masih misterius, tapi loba jelema anu ngadugana anu melina bos Bima Raya Group, siganna ukur ker koleksi, sabab ti harita mobilna acan kungsi kaciri deui, karek ayuna mucunghul di dia. Edan, mobil mahal ukur di koleksi, cuk bapana Kardi gogodek. Teu disangka dua mobil anu keur diaromongkeun eren di harapan ballroom tilu. Aston rada maju sedangkan anu Bugatti eren pas dina lawang persis dina tungtung karpet berem anu memang ngahaja diamparkeun keur nyambut tamu ondangan. Kabeh jelema ngarenjak, sabab anu Bugatti reuncem ku hiasan kawas mobil panganten. Kabeh dulur-dulur Kardi nyaho, diantara anu aya ayuna, ukur bapana Kardi anu pangbeungharna, jadi Herbie ngareret ka emangna. Mang, ondangan emang lain, bapana Kardi gogodek. Lain, pasti salah asup, tempo atuh anu Bugatti dihias kawas mobil panganten, si Kardi pangges di dia, si Isabella jelema sangsara, piraku datang make mobil mewah kitu. Udin anu make jas alus kaluar tina Aston, terus lempang kana Bugatti tukangena muka pantok kenca lebah Isabel diuk. Ningali pamuda jangkung kasep bari make jas mahal kaluar tina Aston, kabeh jelema beki kolohok, dedegan Udin memang jangkung mirip urang barat, saurang pamuda mawa mobil harga puluhan miliar, pasti anak atawa incu saurang gegeden. Sabab tiberang, kabeneran kaca Bugatti poek jadi anu diuk dina Bugatti acan katempo. Kabeh jelema melongkana Bugatti, hayang ningali saha anu bakal kaluar, pasti leuwih terhormat tibatan pamuda anu kaluar tina Aston, sabab teu mungkin si pamuda daek mangukakeun panto mobil lamun ukur jelema biasa. Isabel turun lalaunan bari nyekelan buket kembang, sanajan anu turun geus jelas awewe, tapi kabeh acan aya anu ngangkayen eta Isabel, salianti keretan banget nages robah ku riasan mahal. Bajuna oge gaun mahal anu teu mungkin dipake ku Isabel. Ici oge turun, saenggeus nutupkeun panto Bugatti terus nangtung gigireun Udin, kabeh jelema oge kasima ku kagelisan Ici, sanajan riasan bangetna ipis tapi kagelisana jelas nembongkeun kawibawaan jelema beunghar. Herbie kerung, bari netep ka Isabel, panganten saha eta. Tapi Kardi teu pangling kana dedegana, hatena langsung dak dikduk ratuk, jelas anu turun be bende hatena, Isabel, tapi Kardi acan wani nyarita, ngan Kardi lempang lalaunan nyamperkeun. Terus ngabongkokeun awakna bari seri. Isabel, akhirna anjeun datang, ngadenge Kardi nyebut ngaran Isabel, kabeh ngarenjak bari silih reret, saha anu nyangka anak jelema sangsara anu bapana ukur tukang ngusep bakal datang make dua mobil sport super mewah. Salian Joni bapana Isabel anu tukang ngusep, lancekna oge pepen, buta huruf jeung pangangguran, pagaweanana ukur moyan jeung sare, anu usah ukur indungna dagang lotek di nagang. Salian ti eta, ima Joni lain di kota, tapi ngontrak 400.000 sabulan di kampung kumuh anu asupa ka wilayah Kabupaten Bandung. Kulawarga Karman, nyaeta bapana Kardi oge nyaho, Joni mere tanjakan ka Kardi sangkan mere ima ka pepen anu geus dirunghal ku Isabel, ngan ku Kardi acan digugu. Kulawarga model kitu di mata Karman ukur kulawarga pamersan hungkul, matak wajar lamun kawina Kardi ka Isabel teu disatujuan ku sasaha, ngan Kardi kekeh hayang ngawin Isabel. Teu nyangka Isabel anu dihinakeun bakal datang makek Bugatti sport mewah bari diantar ku gegeden. Ici manggut ka Kardi, Kardi, anjen masih wau ka kuring, tengangka akhirna anjen bisa kawin ka Isabel, selamatnya. Kardi ngararet ka Ici, terus ngarenjak, anjen Ici. Ici ungguk, Kardi, Isabel jeung Ici memang sakelas di SMA, jadi Kardi jelas moal poho ka Ici. Kardi oge nyaho Ici incu Wawan Kusuma, saurang pemborong proyek real estate, jok Isabel, ayuna Ici jadi direktur mimpin usaha dekorasina sorangan, tapi anu aneh, Kardi ngadenge beja Ici kawin ka lalaki yatim piatu pangangguran, terus saja pamuda anu ayuna gigirna. Salian ti eta, Kardi oge nyaho Wawan Kusuma geus maot, usahana diteruskeun ku ninina Ici, tapi geus bangkrut, di mana Ici boga Aston Martin 77 jeung Bugatti Veyron. Sanajan bingung, tapi Kardi atoh, sabab Ici geus daek ngantorkeun Isabel ka Hilton. Cih, nuhun geus mawa Isabel ka dieu bari makek mobil anyar anjen, kuring bunga nempo Isabel turun tina Bugatti Veyron Limited Edition dengan ukur aya hiji-hijina di Indonesia. Ici rada era, hampir nyebutkan yen eta ukur mobil injeman, tapi sangkan Isabel teu eran akhirna ngajelaskeun. Sabenerna dua mobil ieu geus lila dibeli, pernah ditontonkeun ka warga Bandung di auto show keur ngaramekeun acara pameran, ti harita taraf dipake, karek ayuna dikaluarkeun deui demi Isabel. Kabeh jelema anu ngadenge kolohok,
ternyata miliarder anu salila ia dianggap misterius teh icih. Harita beja masalah dua supercar mewah anu dipimilikku saurang miliarder memang kungsi ngagenjelangkan Bandung. Malah Junaedi, pamilik gedung pameran oge nepi karuksak di tegelanku keamanan lantaran rek coba-coba nyabak mobil ieu. Ayeuna mobil anu teu menang dicabak teh malah didiukan ku Isabel. Harita warga Bandung nganggap pamilikna Direktur Bima Raya Group, Inkuna Agus Subrata, sabab lamun lain, moal mungkin wani nyiksa Junaedi. Ayeuna, kabeh jelema nu hadir dina acarana Kardi akhirna bisa nempo banget miliarder misterius anu dimaksud. Saurang awewe ngora, babaturan semana Isabel, hiji kahormatan acara kawina Kardi jeung Isabel bisa dihadirkan ku Icih, saurang miliarder. Kardi nepi ka kolohok ngadenge penjelasan ti Icih, buburu Kardi ngabongkokan awakna ka Icih jeung Udin. Hiji kahormatan kerkuring jeung kulawarga, dina acara ieu bisa kadatangan ku aranjeun duaan, nuhun pisan. Icih ngagendeng lengan Udin bari nembalan ka Kardi. Teu kudu nganuhungkeun, kuring jeung salaki kuring ngalakukeun ieu demi Isabel. Karman jeung pamajikana sarta dulur-dulurna nepi ka teu bisa nyarita nanaon, kabeh nyaho saha Isabel, jelema sangsara anu teu dipiharap bisa kawin ka Kardi, kolotna oge teu wani datang, ayeuna sapasang miliarder nepi ka ngaluarkeun koleksi mobilna pikeun nganter Isabel. Bisa ngebogaan mobil saharga puluhan miliar, pasti kakayaan Udin jeung Icih triliunan, Karman buburu ngalengka ka hareup, nangtung gigireun Kardi, terus nyarita ka Udin bari manggut. Juragan, abdi Karman, Ramana Kardi, hatur nuhun keresa nyumpingan acara ieu, saha jenengan salira. Udin seri, kuring Udin, ieu pamajikan kuring, ngaranna Icih, babaturan SMA na Isabel. Karman manggut terus nyarita deui, Pa Udin, abdi kagungan usaha ngadamelan bahan pibasuhun sareng pisebelaken kangge nyekapan kabutuhan pasar tradisional sareng supermarket di Bandung, merek dagangna, raos, pasti anjeun kantos nguping produk abdi. Udin anu memang mineng balanja ka pasar oge nyaho, jadi buburu nyarita. Baruk, kuring memang kungsi meli jeung kungsi ngadahar, jadi eta jiunan pabrik anjeun. Karman kaciri era bari manggut, sanes pabrik, mung usaha kulawarga, aalitan. Udin ungguk terus nanya, Pak Karman, anjeun rek ngawinkan anak anjeun ka Isabel, tapi naha teu ngirim iring-iringan mobil pikeun ngajemput mempelai awewe ka imana. Karman ngararet ka tukang long pamajikana, terus ngaliuk deui ka Udin bari tungkul, bingung rek ngajelaskeunna, tapi teu lila terus nembalan. Abdi tos nyiapkeun. Nanging teu janten, margi saurna tempatna tebih, lebet kagang, mobil ge teu tiasa dugi, jabi daerahna rawan kajahatan. Udin kerung, gening kuring bisa, banget Karman langsung bararem era. Rumaos kalepatan abdi terlalu disibukeun ku persiapan acara, janten teu nyalidik deui leres hentuna, tapi Pa Udin teu kedah hariwang, sanaos teu dijemput, kasumpingan Isabel memang nuju diarantosan pisan ku sadayana. Ngadenge ucapan bapana, Kardi atoh, awalna bapana teu satuju sarua jeung indungna, malah tadi ge sempet ngeluku telatna Isabel, anu ngajieun nyeri hate ucapan indungna, anu majar bakal neangan awewe keur gaganti Isabel, teu sangka di harapan Udin, sikep bapana langsung robah. Yulina, indungna Kardi langsung maju ngajewang lengan Karman bari nyarekan. Nyarita naon maneh poho kana rencana, usir si Isabel ayeuna keneh, sabab datang telat, geus ngera keun kulawarga urang. Karman buburu nembalan, nyi, anjeun teu nempo saha anu mawa Isabel ka dieu, ngusir Isabel ayeuna sarua jeung nyinggung saurang miliarder. Yulina jebi bari panona mureleng cecep ka Udin jeung Icih. Kuring teu paduli, memangna maranehna saha, eueuh hak ulu biung kana urusan kulawarga urang, ulah peda serapku jelema beunghar anjeun jadi narima Isabel. Karman kerung, maksud anjeun kumaha, acara bener-bener rek dibatalkan. Yulina ungguk, batalkan jeung Isabel, otak si Joni geus ruksak, ngantep anakna diaantar ku batur bari manehna salaku kolot teu wani nolol ka dieu, kuring teu sudi boga minantu anu ku kolotna sorangan geges diantep. Sifat Yulina memang kekeh, pamadegana taraf bisa raigrok, nyewa ballroom hotel ker acara kawinan oge ukur ker nyenangkan head Kardi, ngarate nyirikeun teuing yen dirina teu satuju, lain hartina bakal narima Isabel jadi minantuna, ngahaja Isabel teu dijemput sangkan telat datang, anu akhirna aya alasan pikeun nyalakeun Isabel, jadi niatna ayuna, tetep hayang ngusir Isabel, tanpa disalahkeun ku Kardi. Yulina teu serap ku Udin, komo kadatangan Udin teu mere manfaat nanaon ka kulawargana, malah dianggapna Udin jeung Icih geus ngacokeun rencanana pikeun nolak Isabel, eueuh alasan pikeun dirina kudu hormat ka Udin. Anu rek dipake alasan ku Yulina pikeun nyalahkeun Isabel aya dua hal, kahiji datang telat, eta geus dianggap ngawiwirang kulawargana, kadua kolotna Isabel teu datang, eta tanda yen kolotna teu nya tujuan, jadi nanaonan kudu maksakeun dikawinkeun. Yulina molotot ka Isabel, mana kolot maneh jeung kunaon datangna ka dieu telat, ngerakeun. Isabel tungkul teu mampu ngajawab nanaon, sabab susah pikeun ngajelaskeunna, kalakuan kolotna aib kulawarga, teu pantes dijentrekeun, telatna datang oge kulantaran kudu ngarias diri sacara ngadadak, eta oge aib keur saurang panganten, bisi disangkana eueuh persiapan pisan.
Kusabab Isabel tenembalan, Yulina nyarekan, naon alusna diantarkan ku batur, ari kolot sorangan tedatang, anehna, anjen masih boga banget datang ka diu, tegablek kaera. Isabel ungguk, bu, sepuh abdi aya wagelan, hapunten pisan. Yulina ambek, halangan naon, tegablek duit, tegablek baju alus, iya acara kawinan, kabeh kolot tangtu bakal maksakan datang lamun nyaho anakna rek kawin, kulawarga naon anu ngantep anak awewena kawin sorangan, mikir atuh, saha anu rek jadi wali maneh, geus wirang kulawarga kuring dikieu-kieu ku kulawarga anjen ayuna. Mata Isabel mimiti ngabarendung, Ici buburu mikeun tisu sangkan cipanon Isabel tengucur ngaruksak makeupna. Wagelana kumargi kalepatan abdi, anu tesanggem masihan bumika raka anu dirunghal, janten sepuh abdi bendu, tapi, sanes hartosna tengawidian abdi nikah. Yulina nya kakak, alus, jadi maksud maneh, kolot maneh bakal datang lamun maneh geus bisa mere imah ka lancek maneh, kitu, menta imah ka anak anu acan gablek imah, asaku kacida, cuk maneh pantes kuring bebesanan jeung jelema model kitu. Isabel teu mampu nahan kasdina, cipanon geus teu bisa ditahan deui, langsung nyurulung masahan pipina, Ici, anu nempo Isabel ceri ngareret ka Udin, tapi Udin teu mere reaksina naon, ukur matana anu melong seket ka Yulina. Kardi buburu nyarita ka Yulina, ma, anu bade nikah abdi sareng Isabel, kahirupan kapayuna oge ukur abdi sareng Isabel anu bakal ngajalanan, emamah kantunnya tujuan, teu kedah nyinggung ka ayan kulawargana. Yulina tetep mencrong ka Isabel, emah teu satuju, acara ieu geus direncanakan leuwih ti saminggu, emah, bapa jeung dulur-dulur anjeun geus ngajentul kabeh di dieu ti isuk narungguan, tapi mana perhatian ti pihak Isabel, kolotna teu datang bari Isabelna oge telat datang, nganggap naon ka kulawarga urang. Isabel buburu nembalan, bu, kulawarga abdi teu kagungan anggapan awon ka kulawarga salira, ulah lepat sangki, aranya una mung bendu ka abdi. Yulina nyangangang, ulah loba alasan, kawin ukur sakali saumur hirup, mane oge lain yatim piatu, rek naon datang sorangan ka diu, lamun acara ieu diteruskeun, kuring anu era, lain maneh. Ngadenge acara rek dibatalkan, Isabel geus teu kuat nangtung, awakna ngadaya gedak ka tukang, buburu dirangkul ku Kardi bari disarandekeun kana bugati tukangna. Isabel ngarasa sedih, kolotna memang saacana oge geus ngomong moal hayang ngadatangan, Yulina oge kungsi nyarita teh hayang boga minantu ka Isabel, tapi kusabab Kardi jeung dirina kekehayang kawin, Isabel ngawanikeun maneh menta tulung ka Ici pikeun maturan, harepana sangkan Yulina bisa narima, ternyata sanajan dibaturan ku Ici, Yulina tetep teu narima. Ici jadi ambek, buburu ngalengka ka harepan Yulina. Bu, anjeun pernah ngorapan, kuduna ngartikana perasaan nu jadi anak, Kardi jeung Isabel, silih mika cinta ti zaman masih sakola SMA, nepikeun ka wani ngorbankeun harga dirina pikeun tetep kawin sanajan teu disatujuan ku kolot, teu nyangka ayuna kuring bakal panggih jeung saurang indung anu boga pamikiran kawas anjeun. Yulina mencrong ka Ici, maneh sahana, kuring teu wawuh, maneh oge teu diondang ka diu, kuring ukur nanyakeun kunaon kolotna teu datang, jeung kunaon Isabel oge telat datang, nah salah kuring nanya kitu. Ici buburu nembalan, pan biu geus dijelaskeun ku Isabel. Yulina molotot, anjeun nyaho aturan kawin pan, awewe butuh wali, kolotna aya, lancekna aya, saha anu rek ngawalian, jelas acara kudu dibatalkan. Nempo Ici dipolototan ku batur, Udin jadi ambek terus maju langsung nyarita. Kabeh geus darewasa, nyaraho aturan kawin, ayuna kolot Isabel memang teu datang, oh anu bisa ngawalian, hukum ngamenangkeun ngagunakeun wali hakim keur nuntaskeun masalah kawas kieu, daripada akhirna duanana ngalakukeun jinah, dosa keur sararea. Naon alasan anjeun rek ngabatalkeun acara? Yulina jebi, alesana, kuring geus ngarasa diwiwirang, kuring geus ngarasa teu dianggap ku kulawargana, jadi kunaon kudu maksakeun. Isabel kadenge beki ngahinghing, beki jelas Yulina boga niat rek ngabatalkeun acara kawinan dirina ka Kardi, teu nyangka Yulina bakal nemlekeun kabeh kasalahan ka kulawargana, padahal Isabel nyaho, ti awal Yulina oge memang teu satuju. Isabel nyarita ka Yulina bari sisimeken, bu, abdi uninga ibu alim kagungan minantu ka abdi. Abdi oge tos nambi teu dianggap minantu ku ibu, tapi ibu tos janji ka Kang Kardi tetep bade ditikakeun ka abdi, dugi ka ngayakeun acara sapertos kieu, malih abdi tos masih keun sadaya tabungan abdi kangge nambihan sewa gedung, hartosna aya artos abdi dina acara ieu, naha ayuna kedah dibatalkeun. Yulina memang teu nya tujuan Kardi kawin ka Isabel, tapi ukur ka Isabel hungkul nyaritana, Yulina ngayakeun acara ngarah teu nyirikeun teuing ka batur yen dirina teu satuju, oge sangkan Kardi ngarasa regreg. Matak wajar pas pihak Isabel ngalakukeun kasalahan langsung dipake alasan ku Yulina pikeun ngabatalkeun acara, Kardi pasti moal kasinggung, lamun Kardi teu tarima sarta kekeh ngabela Isabel, eta sarua jeung Kardi geus ngabenerkeun anu salah. Kardi oge jadi bingung, lamun satuju ka Yulina, hartina dirina geus hianat ka Isabel, tapi lamun ngabela Isabel, pasti kabeh kulawarga bakal nyangka Kardi mihak ka kulawarga Isabel anu salah. Ici ngarasa watir ka Isabel,
Tapi memang greget oge kakolotna anu kekeh ngantep Isabel indit sorangan, icih kerung, mikiran cara sangkan acara tetep jalan. Beda jeung Udin mah geus kapikir kumaha carana pikeun ngawarah Yulina, tapi masih nungguan waktu anu hade pikeun ngamimitian. Telila datang hiji mobil BMW seri 6, terus parkir tukangan Bugatti, saurang awewe umur 50-an turun, nempo eta awewe. Yulina langsung marah mai. Lucy, aya naon ka dieu? Lucy sobatna Yulina, Lucy oge adina Iding. Iding nyaeta anu anakna direnahan ku urang Indiati. Iding saurang pengusaha anu ngabogaan minimarket lokal di Bandung. Sanajan teu sakelas Alfa atawa Indomaret, tapi jumlahna aya puluhan toko, sumebar di sababaraha tempat strategis di Bandung, utamana di daerah kabupaten. Iding oge saurang bos anu ngabogaan sababara kios di pasar-pasar tradisional, tah produk bahan pibasun jeung piseblakeun jiunan Karman teh dipasarkeun ku Iding, jadi sacara teu langsung aya paket bisnis di antara dua nana, wajar lamun Yulina hayang bebesanan jeung Iding. Karman geus ngarasa diuntungkeun ku Iding anu daek masarkeun produk, raos jenana. Lamun Kardi bisa ngajodoh ka anakna Iding, ieu jelas hiji kauntungan keur kulawarga Karman. Iding geus moal ngajual deui produk merek sejen, pasti bakal leuwih loba ngajual produk merek, raos. Lucy nyarita tegek ka Yulina. Nah anak anjen rek kawin ka batur, cenah rek dikawinkan ka anak lancek kuring. Yulina buburu nembalan, moal jadi kawina oge, Lucy tetep tegek. Ari ieu acara naon atuh, Lina ngajelaskeun, sabar, dengekeun heula kuring, anak kuring keur kapowekan, kekeh hayang ngawin awewe sangsara padahal teu disatujuan ku kolotna. Tempo, awewena datang sorangan ukur di baturan ku sobatna, kolotna eueuh anu datang, rek kumaha kuring bisa neruskeun acara lamun kaayana kieu. Lucy kerung bari ngararet ka Isabel, eta awewena geus di dieu, memangna bisa dibatalkan. Yulina jebi, kaputusan aya di kuring, lantaran kolotna teu datang, kuring teu bisa narima, wiyah nawi panganten awewe kudu balik. Lucy ungguk, jadi kumaha rencana anjen? Yulina malik nanya. Anjen geus nepikeun niat kuring ka Pa Iding, Lucy ungguk. Enggeus, sanajan anakna nolak tapi lancek kuring daek bebesanan jeung anjen. Terus jeung kabogona anu urang India geus putus, Yulina nanya deui. Lucy ngarahu, enggeus, tapi masalahna renauna geus 6 bulan. Geus teu bisa digugurkeun, awewe reneh pante menang dikawinkeun, kudu nungguan ngajuruh lah. Yulina seri, tapi lamun ngajuru bari eueuh bapaan, naha Pa Iding moal era ku batur. Lucy buburu nembalan, nya pasti era, mata kuring hayang nyaho pendapat anak anjen, daek teu narima anak Pa Iding jadi pamajikana, sarta ngaku anak ka orok anu dikandungna, lamun daek, Pa Iding bakal mere 300 juta, sarta mikeun 5 kios di pasar pikeun dikelola. Yulina langsung kerung. Sanajan atau ngadenge tawaran 300 juta sarta bakal dibere 5 kios di pasar. Tapi lamun Kardi kudu ngaku anak ka orok anu dikandungna, Yulina rada berat. Hartina Yulina oge kudu ngaku yen eta incuna. Leheng lamun lahir boga bebengetan Indonesia, lamun nyeples urang India, piraku Yulina kudu ngaku incu oge. Naon anu rek dijelaskeun ka batur lamun ditanya naha rupa anakna teu nurun ka indung bapana. Ningali Yulina kala kerung kawas anu bingung, Lucy nanya. Jadi kumaha, anjen nolak? Yulina netep Lucy. Lucy, anak kuring kumaha kuring, eta gampang, tapi 300 juta moal sabanding jeung wiwirang anu bakal diterei ku kuring sakulawarga, bejakeun ka Pa Iding, kumaha lamun 600 juta, tempat kawin geus siap, lebe oge geus nyampak, tinggal ngadatangkeun panganten awewena ka dieu, ayuna keneh dikawinkeun. Lucy langsung seri, kahayang lancek kuring oge kitu, leuwih gancang leuwih alus, anu penting aya heula lalakina anu daek ngawin, jeung deui hiji kauntungan keur anjen. Budak napankur hiji-hijina, hartina warisan lancek kuring pasti bakal ragrag ka anak anjen. Sok telepon ayuna, cuk Yulina, Lucy langsung nelepon lancekna harapan Yulina. Kang, anakna Yulina daek ngawin, tapi menta 600 juta jeung 5 kios di pasar, lamun daek, buru dangdanan, bawa ka Hilton Ballroom 3 ayuna keneh, rek langsung dikawinkeun. Iding curing hak, nyan eta teh, kuring geus lila wawu jeung Karman. Jadi wawu oge ka anak lalakina, mun teu salah ngaranna Kardipan, kuring satuju pisan, bejakeun, teu masalah 600 juta jeung kios 5, kuring teu kabeuratan. Yulina ngarebut telepon tina lengan Lucy. Pa Iding, kuring Yulina, pamajikana Karman, salianti naon anu dicaritakeun ku Lucy biu, kuring oge menta anjen nyiapkeun mas kawina, sabab anak kuring acan nyiapkeun mas kawin keur anak anjen, jeung gantian biaya sewa hotel 80 juta. Iding buburu nembalan, teu masalah, anak kuring moal loba pamenta keur mas kawin. Tapi kuring rek mere ka anak anjen 20 juta keur mas kawin, 80 juta ka anjen keur ngagantian sewa hotel, Yulina curing hak atoh, lamun kitu nungguan naon deui, ayuna geus jam 10, kuring nyewa hotel ukur nepi ka jam 1. Pa Iding buru ka dieu, bawa budakna, ayuna keneh nyambung.